Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepang nih serang abdi Danu. Abdi Ani, Abi Diko. Atur nuhun ka Bapak Ibu Teteh Kang anu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan serang channel Properti Kang Danu. ulah hilap rumah di Jawa Cepat Kang. Nah, ini kelar. Diko channel properti. Bapak gaduh channel tuh, Pak? Pokoknya di channel. Atur kagungan. Instagram gaduh, Pak? Instagram apa, Pak? Bumi Kopo Katapang Real Estate. Oh, Bumi gaduh, aya. Kopo Katapang ulah ka motong, Pak. Masuk ke pas di awal ini mah. Janten alhamdulillah abdi ayeuna di Pasihan Waktos sareng Bapak nepangkeun heula. Abdi sarang Adam. Sareng Pak Adam anjeunna teh Bapak sebagai Saya marketing Oh, marketing. di Bumi Kopo Katapang. sanes in-house. in-house. Oh, janten Bapak teh sebagai Pak namanya teh? Pak Adam. Pak Adam, in-house marketing atau napi krom nu aya di Bumi Kopo Katapang ieu Ya, gitu nya. betul. Nah, kaleresan abdi nuju healing jalan ka dieu teh. Kaleresan menakan proyek ieu ayeuna di Pasihan Waktos ku Pak Adam piwarang ngabedah atau napi naon namina teh? Marios ngabuka. ngiring ngabuka proyek anu Nah, ya di name launching banyak nya. Launching. Name launching nya. Nah, iya teh Pak, abdi teh anu bari ditaroskeun teh terkait kawasanana ieu teh, lepet kawasan mana ieu teh Pak? Katapang berbatasan dengan Sereang. Masuknya Kabupaten Bandung. Masuknya Kabupaten Bandung, cuma Kabupaten kita di Katapang. Untuk teh ka Kopo atau kenapa ka Soreang Pak itu? Kakopo, masih Kakopo. Kakopo. Masih ke Kopo. Nah, selling point teh Pak di dieu teh Pak. Paling cakep. Perkawis, pusat perbelanjaan, pendidikan, pariwisata, peribadahan gitu. Ka mana wae teh Pak? Nu Bapak uninga we. Oh, dekat Tong seueur-seueur 2 3 we mangga. Pemkab Kota Bandung, Pemkab Kabupaten Bandung. Saling- Di Saru, Dinas Tata Ruangnya. Oh, di Tata Ruang dekat. Sekarang sekolah mah caket deh. SD, SMP, terus aya gitu nya di dieu. SMA, terus saya. Terus aya. Di Rumah samping Pak ya? sakit, Di samping SD, pusat kesehatan terus aya gitu pusat nya. kesehatan aya. Hermina nya. Hermina, Hermina. Otista, caket. Mohon. Janten dina selling point ge ieu tos memadai gitu. Satu acana abdi hilap tadi teh nepangkeun abdi Danu. Ieu saha ieu teh? Abi Diko. Abdi Ani. Abdi Ani. Ah, jujur deh. Tadi mah uninga itu Pak Adam gitu nya ngawitan nepangkeun Tos si kan tadi payun. teh Kang. Nya. Jujur ditambah deui. Ayeuna teh di dieu teh memang nyayogikeun unit teh kirang langkung pami telepat Pak Adam nya. 200 unitnya. Leres 200 unit. 200 unitnya dibagi dua, tahap hiji sareng dua. Tahap hiji 80 unit, Mohon. tahap kedua lagi dilajeng tingkat 200 unit. Mohon, tak iki sebagian anu on progress. Mohon. Cubi tukang kamera ieu nuju progress ditinggalkeun. Tah ieu teh nyayogikeun teh unit teh Pak, sabaraha tipe Pak di dieu teh? Dua tipe. Dua tipe di antawisna. Tipe 4760 Mohon. sama tipe 6072. Ada dua lantai Pak ya? Dua lantai, dua lantai. 47 teh luas bangunanna Kang Niko ditranslate atuh. 60 teh luas tanahna. Luas tanah. Gitu Bang Inten. Laras. Anu hiji deui kumaha? Nyimak teu nya Nyimak. sabaraha? Tipe genep 10. Tong ngandara rek biasa we, biasa. Tipe genep 10 nya. Nya. Luas tanah 72 laresnya. Ah, Laras. Laras besar. Kagaduhan roh jalan sabaraha ieu teh Pak? Raw jalannya 7 meter. Nah, mun abi nu uning apa? Ieu teh aya peseliwer biasa mah kan lamun perumahan teh aya peseliweran kabel Pak nya ieu. Mohon. Oh, dia nganggo underground. Janten teu nganggo tihang gitu. Mohon. Sadayana di bawah tanah we nya, di bawah tanah. Janten Termasuk kange air oge termasuk kanggo air. dari bawah gitu nya. Oh, janten Janten rada mengusung konsep smart home gitu. rada safety lah gitunya, aman gitunya. Aman. Hiji deui Pak, selling point di dieu Pak, fasilitas nu disayogikeun di dieu naon wae Pak? Fasilitasna aya playground. Playground, Anak. mohon. Ya. Sareng ieu di dieu ke masjid sareng ieu naon? Lapangan basket. Kange olahraga. Kangge olahraga. Aya masjid, aya lapangan basket, terus aya playground, terus Pak menawi aya seueur keneh gitu, lapangan Taman, bola, Pak. lapangan Taman. golf gitu. Sama mana Penting kan? Janten kangge spesifikasi detailna ge ku ibu bapak teteh akak biasa diaos di bawah deskripsi video ieu gitu nya. Tangke bilih penasaran ka Bumi Kopo Katapang nu aya di mana ieu teh? Ieu ngahulang wae ieu teh. Anu aya anu aya di Katapang, janten posisinya bilih penasaran dongkap ka dieu. Survei heula lokasina bahasa Sundana menincak taneuh Pak Adam nya. Ge tepang sareng Pak Adam biasa di handling ku Pak Adam atanapi ibu bapak hoyong badai konsultasi ke abdi
biasa gitunya Nah, melalui klik link di bio atau napi nomor WhatsApp nu aya di bawah deskripsi. Ayeuna ngabahas spesifikasi Kang Diko. Tong ulang-ulang. Sanes Kade. ngahuleung Kang, ieuna ngan hiji. Nya sok. Sok lajeng ge. Oke. Abdi teh yang uninga anu tipe 47/60. Spesifikasi ruanganana naon wae ieu teh. Untuk spesifikasi ruangan, iya, Mohon. bios ku Indonesianya Kang. Nya sok supados campur we. Dua kamar mandi, 2 kamar tidur, leresnya Kang Aran. Nah, terus untuk untuk bangunannya, iya dindingnya pakai bata konbrik. kan itu ya 2 tipe. Mohon. Namanya teh 47. 47 pan nu ditarosna 47 Sanes tadi teh. duana nu abdi ditaros. Dibentenkeun teh 47/60 sareng Mohon. 60/72. 72. Tah, eta teh nu ngabentenkeun teh sabaraha spesifikasi ruanganana saberhiji gitu. Nah, upami nu 60/72 eta 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Sareng di pasihan balkon. Muhun balkon payun. Anu tadi mah henteu kan Teu nya. aya. Nah, Terus ngabentenkeun deui. muhun. Terus Eta namanya ngebahas dinding naon? konbrik tadi teh. Konbrik gitu nya. Secara spesifikasi material tos saya ieu mah nya Mas saya. Kang Adam, Mas Adam wae ieu saya ingetna Tong Mas nangis, tong Adam nangis. Suseno. Itu naon maca kitab wae. Eta nu hiji maca kitab wae. Hayang ditaros gua bade abdi. ditaros. Mangga Sok, mangga. tapi bade naroskeun. Terus luas. Tah ieu teh proyek Bumi Kopo Katapang ieu punten padamnya ngalangkungan ieu. Ieu teh bekerja sami sareng Bang mana wae Kang Andi. Seueur Kang, kumagi ieu tos diseplit sareng PBG na tos hadir. Sanes seueur eta diaos kitab. Mohon. Eta kan tos aya di dinya. Seueur pisan Kang. Nya sok sebat hiji-hiji. Bank BTN, Terus BJB Syariah, Bank BJB biasa, BSI sareng Mandiri. janten tiasa seueur pilihan gitu nya. Mohon. Skema bayar dina perkawis KPR gitu nya. Sareng aya promo Kang. Ya. Promo Sekedap, teh. sekedap. Ulah waka dipotong. Mangga. Kieu Ibu Bapak Teteh Akang janten selain abdi ngainformasikeun ge abdi memang sakedik ngaedukasi pilih aya nu teu uninga gitu nya. Pami aya project anu tos kerja sami sareng bank. Komo tiasa KPR insyaallah dina legalitas sareng perizinan aman sadayana apa nya. Aman. Moal aya masalah gitu. Nginten eta ayeuna promona dilanjutkeun. Aya promo naon Kang Andi di dieu teh? Nah, kagungan lamun KPR teh kan sauna teh aya promo DP cenah. Cicilan dibayar 1 juta per bulan. Sareng DP 0%. Eta mah program ti developer Kasep. Mohon. Aya subsidi cicilan Promo 1 akan juta katakan. salami DP 0%. nya. Promo DP Kan cicilan. pabelit kan mulai deui ieu wali leuh. DP 0% kan. Mohon. Cicilanna aya di developer 1 juta sampai 1 tahun. Janten kieu Kasih ya ya. ringkasna mah supados Mun mangga. ringkasnya. Developer tos nyayogikeun subsidi cicilan 1 tahun nominalna 1 juta gitu. Sabaraha? 1 juta. Sabaraha? Salami 1 tahun. DP-na promo sabaraha cicilan? Cicilanna teh di 2,9 jutaan gitu. Janten si pihak manajemen ti developer ge kangge ibu bapak ieu tos masihan kemudahan kangge user, kangge customer, kangge ibu bapak teteh akang anu nyenak bumi di dieu gitu nya. Kemudahannya eta nu namanya disebatkeun gitu ya subsidi cicilan di developer di pasihan 1 juta salami 12 bulan gitu. Ya, betul. Ya mudah-mudahan informasi yang ngabantos ka ibu bapak gitu nya komo khususna kangge wilayah Kopo, Katapang, Banjaran, Soreang gitu nya nuju milarian bumi di wilayah Katapang, ieu rekomendasi pisan. Legalitasna tos aman, perizinanna tos aman, kemudahanna dina promanganna ge tos dipasihan ti pihak manajemen. Erong cebir rada kalebet, jadi teh progres teh masih kena seueur di lebetna. Luas tanah teh itu padam sabaraha sadayana? Luas keseluruhan. Keseluruhan. Luas 2 lahan 2 hektaran. Itu kesebat namanya launchingnya langsung sold out 12 unit. Betul. Alhamdulillah udah akad, semuanya udah akad. Iya bade direview kumaha ieu teh? Direview wae. Sok Kang Andi, Kang Niko. Pilih bade ieu tampak muka we Kang Niko. Nah, ieu teh tah can katinggalnya tapak mukana teh aya kana genep meteran. Genep 5 Kang. 5 meter di pasian karpot, rabat beton panginten nya. Karpotna rabat beton. Terus aya taman paling kanan. mobil, lan. Itu terus aya taman paling kanan teh. Aya taman. Mohon. Lebet sa mobil jeung 2 motor panginten. Sok kalebat teras, sok kalebat teras. Itu kamerana teu biteng. Itu kada di kamera Kang Andi teras saya kalebat dekat tinggal. Kadang-kadang. Eta ruang tamu panginten nya. Duka ieu teh Lisman. kaca atau napi kaca atau napi panto di dieu teh Kang. Soalnya rada ageng. Pintu balik dia. Oh, Pintu di jendela. itu selalu ngahiji pantunya. Ieu teh naon namina teh hilap teh. Terus aya bonus ieu office smart door-nya.
Leres, saya bener. Di Pasihan bonus smart door. Kayak ibu bapak tak ge pasar Bayun teh di Pasihan terakota gitu bang. Terakota bata terakota gitu. Terakota. Terus elis plang. Terus ya jendela bukaan, kangge pencahayaan kalabet supados maksimal gitu nya. Ieu tampak depanna. Ieu ruang tamuna rada dukdak itu. Bapak punten ngawagal ya, Pak. Ieu ruang tamuna. Itu open space ya, Pak ya? Gebelang ka pengen. Oh. Iya itu tuh di custom atau napi tangan standar itu? Oh iya Pak, Custom. Oh iya itu custom. Custom. Standar mah teu kieu nya. Standar mah teu. Teu kieu, tapi aya videona di Telegram, Pak. Kangge contoh bumi. Aya paling ieu foto-foto. Foto-fotona aya. Janten ka ibu bapak teh Akang tong hariwang. Da ieu mah bumi teh unitnya memang pos di custom ku user gitu nya. Kudu ngagalah unitnya. Janten kangge ya tangan standar mah sanes nu ieu. Kayak fotona kayak abdi tiasa di slide-keun dina video ieu panginten. Itu kajolnya. Mohon Aya ieunya free desain interiornya Kang. Free desain interior. Sebesar berapa ya tadi? 15 juta. Bade di review kalau mah rada dukdek Kang Ejo. Tos we di luar wae. Numut abdi mah. Ieu tukang kamera maksakeun wae kita kaluhur wae. Ya Bang ini ke WC kita asan kau. Ieu WC kita saya nya. Asan tinggal. Tak kangge WC, Pak. Toilet. Toilet gitunya. Kamar mandi teh memang tos di Pasihan shower. Kloset duduk. Lebetna. Paminu handap mah dari Pasihan shower. Dari Pasihan shower. Keran biasa. Keran biasa. Biasa request pengen nampaknya. Biasa request. Nya kan ti awal ge Pak Andi nah di wah-wih wae. Kan ieu mah di custom. Bade request ge tiasa gitu. Ngan abdi mah naroskeun teh standarna. Janten ieu teh klosetna duduk. Klosetna duduk. Caina keran gitu nya. Nu paling handap mah. Paminu di luhur. Luhur nganggo shower. Nganggo shower eta nu ngabentenkeun teh. Da aya 2 kamar mandi. Ieu kangge ruangan pengker. Terus aya taman salarasna mah ieu teh nya. Dapur, taman. Dapur ge kieu mutlak teu di Pasihan dak, Pak. Di Pasihan. Oh, dudukan. Ada meja dapur Ada meja dapur. Lah ieu teh kalarasan ibu bapak teteh Akang ieu teh nuju progres bade finishing ieu teh. Dia pami bade finishing insyaallah Pak Adam abdi silaturahmi deui ka dieu kengkeng. Nya kangge ngareview na gitu pada seraos. Enak cobi ka luhur, Pak Andi. Cik ningal ka luhurna. Kang Andi ieu rada walileuh ieu teh. Kang Andi. Kang Diko komo ieu. Aduh ya Allah, tolong. Kayak ge ngagaduhan tangga anu tos sesennya kan ya, 30 cm. Palingnya di Pasihan railing paling kan? Nganggo railing, tos free eta mah. Ieu lantai ge ku granit Kang Andi. Nah, itu kamar nu utama atau nanti kamar utama di depan kamar. Pak punten ngawagal, Pak. Ieu kamar utamana. Itu kangge jendela, Pak. Oh, jendela. Ieu jendela pencahayaanna sapodos maksimal kalabat kamar tidur nu utama ieu gitu. Abang jendela lagi. Piuna ge pami halodo caang mah kaditu teh gunungnya. Tinggal. Gunung. Cobi Tinggal ieu ge. Masjid anu di Soreang. Masjid Jabar di dieu. Masjid Agung. Di Soreang. janten ka ibu bapak teteh Akang, yuk rekomendasi pisan. Progres pembangunan masih kene tapi kene kue masih kene seueur padamnya. Seueur bisa. Diantos ka sumpinganana silaturahmi ka bumi katapang. Supaya teu penasaran sok we review tinggal cek nyalira gitu nya. Supaya teu penasaran khususnya wilayah Bandung Selatan. Bandung Selatan. Kumaha ieu teh? Pada dilanjut atau nabi di part ada lagi part yang lain. Nah, closing aja. Aha. Jadi diringkas deui. Da memang geus sadayana di bawah deskripsi tapi kan kucariosan langkung raos. Ditatar ku abdi hiji dua anak punten bareng. Mohon maaf. Ieu terkait masalah awal hargi. Harga di dia teh dimulai di harga sabaraha? Dibuka di harga 800 jutaan. 800 tipe 47/60. Nuhun, di seberapa? 800 jutaan. 800 jutaan. Skema bayarna tiasa Cash keras, cash tahap, sareng KPR-nya. Kang Adam. Enak abdi naros ka paling dieu. Enggak. Ieu promo nu cayogikeun teh sareng spesifikasi ruangan teh naon wae teh? Promo cicilan DP 0% kan. Pasti DP. Kan itu ninggalna ka abdi ninggalna. Sareng di Pasihan cicilan ti developer 1 juta selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Janten cicilan teh 2,8. Mohon. All in Kang Andi. All in. All in teh 0%. 5 juta. Tama booking kan. Oh, bokeh. Benten sareng DP. So, pasti awe duaan. Benten sareng DP-nya. Atau promo sakitu
Anu ka kantun teh. Daya. Naon? Fasilitas naon di pasihan di lepas foto railing tangga itu di pasihan pada Pasihan laras. railing Railing tangga. tangga itu mah udah pasti di pasihan. Mohon terus aya bonus lebet deui teh aya Daya. water heater daya gitu nya. Water heater teh Daya. teu aya nya. Janten promo di lebet mah paling railing tangga hungkul nu Railing spring tangga. teh gitu. Oh nya smart door nya. Dia paling smart. Smart door paling. Ya. Smart lampu gitu. Wih kan maka abdi orang tutup abdi tunuh ya sareng nu ya doan mah gitu nya. Atur nuhun ka ibu bapak teteh akang nu tos ninggal video ieu. Bilih aya penjelasan abdi nu kirang jelas gitu nya kanton di aos weh di bawah deskripsi video ieu. Ieu abdi cantumkeun terkait tipe unit, mulai promo na hargina dimulai sabaraha sareng DP cicilanna ku abdi ke disematkeun di bawah deskripsi video ieu. Sakitu penginten informasi nu tiasa ku abdi didugikeun terkait unit project nu aya di bumi Kopo Katapang ieu padamnya. Ya. Bade anu didugikeun padam. Daya kalangkung. Bila anu kalangkung. Cekap. Cekap. Pani Cekap Bang. nah cekap Cekap lebarin naon nih? cekap kami. Cara rekap gitunya. Ya sakitu mudah-mudahan informasi ieu bermanfaat Amin. sareng ngabantos ka ibu bapak nu nuju milarian bumi di wilayah Bandung Selatan. Nuhun. Anu memang naon istilahna teh mah naon atuh Kang Niko? Wangi kalian nanya. Hah? Nah, turun we, ayeuna closing. Ayeuna closingkeun wae gitu nya. Closing. Atur nuhun ka ibu bapak teteh akang nu masih setia di channel Rumah Idaman Sultan sareng channel Properti Kang Danu. Dijual cepat. Mudah-mudahan ibu bapak sing kenging bumi enggal di tahun ieu Amin. dipasihan kesehatan, Amin. kalancaran rezeki. Amin. Disegerakan mempunyai rumah di tahun ini. Begitu. Ayeuna Kang Danu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes.